Sampurasun, salam rahayu, salam kawilujengan kangge urang sadayana. Pamirsa YouTube sadayana, dina dangar ieu simkuring masih keneh aya di hiji wewengkon nyaeta di Sanggar Citra Asri anu dipupuhuan ku Abah Bayu. Simkuring sok kaemut kana pepatah sepuh kapungkur nyaeta ulah beunghar memeh boga, ulah pinter memeh nyaho, ulah bisa memeh daek. Tangtos ieu teh kangge simkuring mah hiji lenyepaneun anu kalintang luhungna nyaeta dina nyorang hiji perkara anu matak janten kasuksesan teh kedah netek taraje nincak hambalanana henteu tiasa langsung wae. Tah kitu pamirsa YouTube sadayana tepang deui dina Warta Jati Sunda wancina ngaguar tatapakan jaga titilar seni tur budaya Sunda. Tadi parantos kasakseni ku urang sadayana galindengna atanapi suantena anu kalintang endah pisan tina waditra rebab. Ya, wilujeng wengi Abah. Wilujeng wengi. Sampurasun. Sampai. Ya, mangrupi kasih nugrahan pisan tiasa ditepangkeun deui sareng Abah dina danget ieu. Laras. Nuhun nuhun. Nuhun. Namanya teh abdi ngupingkeun Abah nuju mainkeun waditra, hiji waditra pangintennya nyata waditra rebab pangintennya Bahnya. Tah tangtos ai kangge simkuring mah da teu patos terang seueur ngeunaan rebab teh kitu. Ngeunaan rebab teh panginten Abah tiasa ngajenrekeun sakedik seueurna mah ngeunaan waditra rebab teh sapertos kumaha kitu. Boh tina naon teh disebatna teh unsur-unsurna atanapi tina fungsina atanapi tina naon wae. Tiasa didugikeun ka pamirsa YouTube sadayana dina danget ieu. Laras. Sateuacan nepangkeun pangentennya simkuring Abah Bayu anu katelah mah. Nya kitu pangenten kalarasan ieu teh padumukan dina larasan ieu pangenten anu alamatna atau sebatna teh natrat kitu nya dina pandal. Lajeng deui pangenten nya kitu anu namina profesi mah salaras namanya di naon disebatkeun seniman. Aduh ampun paralun gitu seniman teh mung pangenten kalarasan mekalanep mekaresep kana seni salarasna mah anu dina larasan ieu seni bagian tina budaya teh alurpina kitu nya. Sateuacanna pangenten ieu teh akang saha? Nah teu acanna. Mohon. Leres mohon kitu Bah. Nepangkeun wasta simkuring teh Pun Budi. Kang Budi tiasa disebat Kang Budi tiasa disebat wae naon wae Abah da panginten pernah na ka simkuring mah salarasna mah panginten Putra tiasa nyebat nami wae. Gitu panginten Kang Budi ti Warta Jati Sunda anu dikokolakeun ku Sanggar Mekar Asih Bandung. Laras. Tah dina danget ieu nah simkuring teh da panginten tadi disangemkeun di awal. Tadi hoyong terang ngeunaan waditra rebab teh anu tadi dipaenkeun ku Abah gitu. Laras. Janten waditra rebab salarasna mah ieu teh bagian anu utami dina gamelan rupina nya dina pidangan gamelan salarasna mah. Dina larasan ieu pangenten nya boh gamelan Sunda atanapi Jawa itu utamina pangenten anu larasan ieu dina gamelan Sunda boh dina kleuningan atanapi garapan wayang golek salarasna mah hiji waditra anu kalintang pangenten pokok teh. Janten hartosna saupamina dina pirigan wayang golek atanapi kleuningan henteu aya rebab eta kaetang sebatna teh naon kirang payus atanapi sanes kirang payus kirang sebatna teh nya kirang sampurna kirang cawerang kitu sumuhun laras. Lajeng deui pangenten anu namina fungsina atanapi kagunaan rebab dina gamelan eta teh hiji alunan
pangenten musik atanapi waditra anu tiasa nungtun juru kawih utamina gitunya juru kawih lajeng deui upami dina pawayangan pangenten kalebet dalang oge eta teh tiasa disebutna teh panungtun kanggo dalang boh juru kawih gitu. Angot pangenten aya istilahna rebab teh kanggo dina keliningan mah indungna juru kawih. Paripawesna teh indungna juru kawih. Sok sanaos pangenten anu pelaku anu ngesetna pameget oge salarasna mah eta teh disebatkeun indungna juru kawih keneh. Hartosna indung pangenten sanes upami dina larasan ieu mah sanes wae jenis kelamin atanapi gender istri wae gitu nya. Tah kalarasan pangenten ari rebab Sunda mah kitu nya. Upami fungsina dina gamelan teh kanggo masihan surupan atanapi secara umumna mah gitu lilitan melodi anu masihan surupan kanggo kajuru kawih gitu. Masihan surupan kanggo kajuru kawih. Lajeng deui pangenten janten masing-masing teh waditra teh kalebet rebab kenong sadayana itu gaduh fungsi gitu mung dina larasan ieu pangenten kumargi neme naon teh anu dikesetna rebab gitu. Sementawis urang ngabahas rebab heula nu neme ku ai pangenten di janten patarosan gitu nya. Lajeng deui pangenten neme teh fungsi rebab pangentennya sajabina nyanak juru kawih teh dina larasan ieu sanes hartosna nyanak juru kawih bade angkat-angkatan dicana ku rebab. Ditumpak rebab eta mah istilahna. Mohon janten pangenten dina larasan ieu soanten atanapi laras juru kawih teh janten panangtosna rebab gitu. Da teu kirang-kirang juru kawih anu kasebatkeun masih diajar mah gitu nya eta teh kalintang pisan gitu meryogikeun soanten rebab teh gitu. Tah lajeng deui pangenten diantawis fungsi-fungsina eta nyanak surupan bade sengolna bade sebatna teh arkuh laguna gitu tiasa ditangtoskeun ku rebab. Anapun pangenten sajabina kanggo nangtoskeun motif atanapi motif tesebatna teh wanda tabeuh. Leres. Tabeuna bade upamina teh mah bade kana gendut, bade kana banyaran. Eta engke ditangtoskeun oge ku nu namina pangkatan gitu. Pangkatan atanapi sebatna teh gelenyu. Gelenyu atanapi pangkatan gitu nya. Tah lajeng anu disebat pangkatan sateu acana prung pirigan pangenten seueur atanapi dominan sabagean agung dikawitan ku rebab. Gitu. Janten sateu acana prung tabuhan anu ngawitanana sabagean agung ku rebab gitu. Eta dina larasan eta pangentennya lajeng deui fungsina teh nangtoskeun laras kanggo juru kawih gitu. Nangtoskeun laras kanggo juru kawih. Rehna pangenten laras teh aya sababaraha rupi dina rebab teh. Anu kasebat salendro, lajeng deui pangenten sorog, lajeng deui pangenten pelog gitu. Eta engke tiasa ditangtoskeun ku soantena rebab gitu. Perobihan rebab diantawis tina salendro kana pelog atanapi tina salendro kana sorog kitu ku rebab. Engke juru kawih tiasa sebatna teh nyaluyukeun atanapi ngiring kana laras eta gitu. Kitu ai
sementawis panginten. Tapi tadi disanggemkeun memang rebab teh seueur pisan tiasa nyanak larasna. Boh pelogna, boh madenda tadi dicarioskeun, tapi geuning upami ditinggal mah senarna teh mung aya 2. Kawatna mung aya 2. Kawatna mung aya 2. Tah eta teh kumaha tiasa nangtoskeun sapertos kitu? Janten ieu teh pangintennya sebagian tina kabeungharan budaya Sunda sareng seni Sunda teh eta di antawisna kawat 2 tiasa mencakup atau nepi tiasa naon ngungkulan sadayana larasan disurupan gitu. Nah, di antawis kawat anu 2 ieu teh kitu nya. Di dieu teh diwangun ku sawantena upami kawat anu palih dieu panginten sebatan teh barang. Upami salaras sareng ieu mah. Nah. Lajang deui upami kawat anu palih dieu galimer. Gitu. Sami sareng janten patokanana rebab margina apan henteu sadayana gamelan sami benten deui sareng nada atau nepi musik-musik internasional sareng nasional. Eta sadayana atau gaduh standarisasi anu di nagara mana we oge eta sami upamina teh mah sapertosna. Teh di Indonesia sakieu frekuensina. Di Amerika ge sami frekuensina teh sakitu. Janten alat musik internasional eta janten acuan standarisasi gitu salarasna mah. Mung kumargi di alam panginten Pasundan gitu nya utamina kapungkur rupi nama anu ngalarapkeun atanapi nyiptakeun gamelan teh salarasna mah masih susulumputan gitu. Janten tetiasa ayeuna berdialog sareng di daerah-daerah anu patebih gitu. Janten nangtoskeun frekuensi larasna teh henteu tiasa ayeuna disamikeun persis gitu. Mung ukur secara sebatna teh kirang langkungna teh kitu nya mung ukur mirip gitu. Bentenna teh lah sakudak sakedik panginten eta. Tah, lajang deui panginten anu neme kawat 2 tiasa sabatna teh tiasa mencakup atanapi tiasa ngungkulan sababaraha laras kitu nya. Kalebet panginten anu neme barang sareng galimer. Ieu teh hiji katangtosan upami gitu sebatna teh naon kitu nya anunya pangrebab atanapi istilahna tukang rebab we kitu nya kanggo bahasa lugu nama gitu tukang rebab tiasa ngalaraskeun teh nyerupkeun teh upami dikempiung. Janten di keset 2nana namina teh dikempiung. Istilah kanggo di alam, hartosna di alam teh panginten seniman-seniman di luar pendidikan formal, di luar sekolahan formal, eta sebatna di alam. Eta disebat tiasa disebut ligar gitu, ngaligar. Nah, upami parantos ena ngaligar, otomatis rebab nyurupkeun teh atanapi nyetel rebab teh atos kaetang pas gitu, atos kaetang pas. Janten mung ukur hiji anu disamikeunna heula mah gitu upamina kieu barangna we heula samikeun sareng saron atanapi sareng bonang gitu. Anu dipandang pas gitu. Margina teu sakedik anu gamelan-gamelan eta seueur anu sebatna teh nya anu pales atanapi anu teu sami antawis saron sareng bonang gitu. Eta anu awi ari simkuring mah kitu nya. Nu utamikeun teh sementawis cing teh laras heula we gamelanana.
Wioslah bahana mah sementawis mah gitu. Bahana mah tina naon heula gitu. Eta mah kanggo etang-etang kanggo ngupahan leresna mah gitu. Tah kitu ai jenengan anu kasebat neme gitu nya. Wios rada panjang lebar sakediknya. Leres. Supados pemirsa di YouTube tiasa sebatan teh naon gitu. Tiasa apresiasi disebatan teh. Leres. Kanggo kana waditra tradisional gitu nya. Anu terutama rebab gitu. Kanggo nyarengan gamelan gitu. Ta eta neme gitu disebatkeun barang sareng galimer. Di dia teh aya duh punten ya kumargi ya cuacana pengen tiris gitu yo gitu. Ya tunggu jeung Abah abdi oge nu anom rada ieu. Laras gitu. Nu mawi nya kitu gitu rada oge gitu nya. Ai tos kolot mah nya kitu gitu ai ya. Janten di antawisna di lajeng deui nya anu tadi aya Laras Salendro. Di antawisna Laras Salendro upami sorog eta sorog lajeng deui upami pelog nah eta teh salarasna mah upami anu tilu neme aya Salendro, aya sorog, aya pelog. Eta teh salarasna mah masing-masing gaduh khasna gitu, gaduh warna eta kanggo nangtoskeun suasana gitu. Jenten hartosna suasana panginten bahasa keren nama naon gitu nuansa gitu. Ada nuansa gitu asatna. Tah eta teh tiasa bercabang deui tina pelog, bade pelog naon. Tina sorog, bade sorog naon. Mung upami tina Salendro eta mah mandiri salarasna mah. Salendro mah teu aya disebat naon cabang-cabang deui gitu nya. Da margina jarakna Salendro mah amper sami. Tah kitu panginten. Hartosna amper sami teh aya nu disebat Salendro Padantara. Aya nu disebat Salendro Bedantara itu. Anu disebat Salendro Padantara eta teh anu tadi disebatkeun antawis jarak ti barang ka kenong. Sami sekian cen gitu. Upami telepat gitu nya 240 cen. Upami telepat. Lajeng deui ti kenong kana panelu sami 240 cen. Tina panelu kana galimer sami 20-40 cen. Tina galimer kana petit atau pisinggul sami. Janten sadayana jarak eta sami. Eta nu disebut panginten Salendro Padantara. Sementawis Salendro Bedantara eta aya panginten perbentenan kumaha nyetelna selera rupina mah masing-masing naon gitu nya. Selera masing-masing pangrawit rupina mah upami dina kacapi atanapi dina anu ahli ngadamel gamelan eta gitu rupina mah gitu. Tah sementawis sakitu heula. Tah kieu Abah tadi kataji pisan nya kumargi upami gamelan khususna ieu gamelan parungu nya apan disurupkeunana teh teu tiasa ieu kedah tos standar gitu nya tos permanen gitu nya. Tapi geuningan tiasa mirig lalaguan boh nu Laras Madenda, boh Laras Salendro atanapi pelog atuh panginten peran rebabnya eta teh leres. Sumohon. Laras pisan eta teh. Janten sok sanaos gitu nya. Da
upami nengetan panganten riwayat kapungkur para pencipta rupina gamelan gitu kapungkurnya atau nabi nyiptakeun gamelan kapungkur teh ditinggal tina segi naon gitu anu paling awal mah rupina salendro anu paling payun eta diciptakeun margina naon buktosna sateu acana aya kolaborasi atanapi sebatna teh kamotekarana para seniman dugikeun ka multilaras aya selap teh disebatna nya aya pelog aya sorog dugikeun ka kasebat nada-nada diatonis oge eta tiasa di sebatna teh diciptakeun dina gamelan gitu. Tah nu mawi kapungkur sateu acana eta salendro rupina mah. Kunaon cenah ayeuna fungsina sok sanaos gamelanana masih keneh salendro tapi eta laras anu ngawih atanapi rebab eta tiasa disorogkeun atanapi dipelogkeun gitu. Nah, janten naonnya malihan upami diteleuman gitu. Upami diteleuman. Sok sanaos ayeuna multilaras gamelan. Keukeuh geuningan anu namina lagu salendro. Janten juru kawih teh nyanakna teh laras salendro atau napi sebatna teh naon kitu nya alunana arkuh lagu teh ku salendro. Dicobi-cobi dipirig ku laras anu atos kengeng ngarekayasa teh gamelan sorog atanapi gamelan pelog. Nah, karawasna teh asa hamar gitu. Hamar teh aya titincakan. Tapi sawalerna saupami gamelan salendro we teras larasna sok sanaos dirobih-robih laras vokal atanapi sawanten rebab atanapi sawanten juru kawih eta malih janten aya sebatna teh suasana atanapi aya nuansa anu luar biasa gitulah disebatna teh eta kitu panginten ayi muhun janten penasaran pisan panginten dina kesempatan sanes tiasa dikolaborasikeun sadayana nya bahnya. Tah ayeuna anu pamungkas panginten Bah abdi teh hoyong terang oge babagianana tina waditra rebab teh naon wae namina didamelna tina naon sareng panginten sakedikna gitu secara global tiasa digenrekeun nah aya silokana ataupun henteu gitu. Laras. Janten sementawis upame ditinggal kana bahan rupi namanya ditinggal kana bahan kapungkur mah nalika panginten anu ngadamel atanapi nu nyiptakeun rebab teh masih terbatas panginten bahan rupi nama hartosna ngamangpaatkeun bahan didamel sedemikian rupa atanapi gitu nya anu mang pirang-pirang luhungna dina nalika harita kalarasan bahanna teh panganten tina tutuwuhan sareng sasatoan rupina mah. Leres. Kalebet panganten ngawitan ieu tina pangeset kitu nya pangeset. Pangeset teh anu diwuwuh ku gagangna pangeset sareng tali pangeset sebatna teh. Ari gagangna ieu seseueurna gitu dugikeun kadanget ayeuna didamelna teh tina tangkal jeruk bali. Kedah jeruk bali. Mohon. Janten hartosna jeruk bali atos diangken ku para tukang kayu atanapi ahli-ahli kayu. Janten jeruk bali teh anu kahiji panginten kaetang liat henteu gampil potong. Anu kadua panginten sebatna teh jeruk bali tiasa disebatna teh naonnya diperoleh atanapi lah
di dibudidayakeun jeruk bali panganten di kebon-kebon atanapi buruan-buruan sok sanaos di perkotaan oge anu tos gegeg cek paripawasna upami nyecepkeun jeruk bali eta tiasa subur gitu. Leres. Panganten tangkalna tiasa kaange atuh angot panganten buah jerukna gitu. Anu kaduana panganten ieu nya dina leresan pangeset. Pangeset teh aya kapungkur mah salaresna mah panganten di tiap-tiap wewengkon teh seueur kuda rupina mah kitu nya malihan kuda teh sababaraha fungsi atanapi kagunaan di antawisna kuda diange tutunggangan kanggo transportasi sajabina deui panganten buntutna tiasa diange tah ai salaresna mah pangeset tina buntut kuda janten kapungkur mah gitunya seueur anu ngingu kuda panganten di masing-masing wewengkon teh janten gaduh inspirasi panganten anu eta teh pencipta rebab teh nyobian tina buntut kuda ternyata sae gitu kanggo pangeset kumargi naon gaduh seuseut Leres. gaduh seuseut alami gitu gaduh seuseut alami tah lajeng deui panganten eta di antawisna pangeset upami rebabna oge sami wangkisna tina kulit hanalam gitu janten hanalam teh babat panganten anu bayi lah sebatna teh anakna muning gitu anakna muning anu masih kena dilebat rahim indungna muning gitu diange kulit pelapis resonator kanggo rebab nah eta kitu lajeng deui ieu sami tina jeruk bali mohon aya pucuk aya panganten ieu disebatna lah ayeuna mah murang kali nu aranom ararayeuna jebatan teh aksesoris sakitunya kalebet tumpang sari ai lajeng deui panganten bantal aya cap sisir bantal tumpang sari lajeng deui capit kitu ai tah ieu di antawisna lah di antawisna pangantennya capit sisir bantal tumpang sari ieu nu utamina mah ieu anu kaetang ieu anu paling mangaruhan karena sawanten tumpang sari di antawisna gitu. Tah sakitu heula panganten aya bilih kitu ye. Mohon panjang teuing gitu tapi kata jipisan kitunya janten tiasa ngamangpaatkeun naon-naon anu aya di sabudeureun urang. Tina tutuwuhan atanapi tina sasatoan oge lajeng ngajantenkeun waditra anu kalintang penting vital pangintennya dina gamelan mah gitunya nyatong bujeng simkuring pangintennya pamirtub oge tangtos panasaran pisan gitunya tangtos katarik kataji kapati-pati pisan ku pedaranana anu didugikeun ku Abah Bayu tadi. Laras. Nanging Abahnya ari sono maestuna taku ieu teh. Nanging waktos nu kedah mukahkeun urang kitunya. Nya kitu pamirtub sadayana sakitu wae dina warta Jati Sunda danget ieu panginten dina sanes waktos bakal tepang deui sareng Abah Bayu dina nyarioskeun naon antosan wae ku pamirtub sadayana. Tah sateu acan ditutup mangga sami-sami like, subscribe sareng sharekeun, salabarkeun ka sakuliah dunya supados urang sadayana teh utamina para generasi nonoman Sunda tiasa mika cinta tur ngamumule kana seni budaya Sunda. Sakitu anu kapihatur pamiarsa YouTube sadayana tepang deui dina tepangan anu sanesna deui dina tepangan anu baris sumping simkuring sejak ngahaturkeun tutus langkung kepang halang bobo sapanon carang sapakan hapunten samudaya kalepatan sang